Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji sareng ari pirang-pirang rukunna ibadah haji al-ihramu eta kahiji ihram wal wuqufu sareng kaduana wukuf bi arafata di tanah Arafah wat tawafu sareng katiluna tawaf bil baiti di Baitullah was-sa'yu sareng kaopatna sa'i baina sofa di antara bukit sofa wal marwata sareng bukit marwah aya keneh teh wal halqu sareng kalimana dicukur awit tafsiru atawa digunting A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 45. Kantun qauluhu wa arkanul haji. Tiisa
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji. Sareng ari pirang-pirang. Rukunna ibadah haji. Al-ihramu. Eta kahiji ihram. Wal wuqufu. Sareng kaduana wukuf. Bi Arafata. Di tanah Arafah. Wat tawafu. Sareng katiluna tawaf. Bil baiti. Di baitullah. Wassa'iyu. Sareng kaopatna sa'i. Baina sofa. Di antara bukit sofa. Wal marwata. Sareng bukit marwah. Aya keneh teh. Wal halqu. Sareng kalimana dicukur. Awit tafsiru. Atawa digunting. Terserah. Wa arkanul haji al-ihramu. Tadi al-ihramu nyebatna ihrami. Hilapnya bisi lepat tadi al-ihramu bilih al-ihraminya. Asa-asanya keun lah boro-boro merhatikan barisnya. Buku nacan ayahnya Nadom Sulam jilid 2 kamari teh ningali teh di Miftahul Huda bilih bade nitip atanapi ku nyali lagi mangga gitu. 16 di Obed Duka tadi sini kamari mah. Mas biasa Dek. Terus wa arkanul haji samemeh kana praktekna ya. Dina masalah ibadah haji sareng umroh ayeuna haji heula nya. Ari haji teh haji bahasa Arab tapi nya sanes mang haji. Ari haji teh hajun. Haji teh hartosna teh anu datang atawa anu ngamaksudnya. Jalmi datang ka Mekah bahasa Arabna teh haju di urang mah haji. Tapi tara dipanjangkeun nya haji geus ka Sunda mah. Jadi haji teh hartosna teh datang. Haji anu lamun disundakeun mah datang anu. Ngan ari ka urang mah haji teh tos seolah-olah gelar pikeun jalma anu ibadah haji. Terus teu nanaon nya teu jadi masalah. Dan nu aya gelar haji teh Indonesia, tuluy Brunei Darussalam,
di Arab mah teu aya gelar haji. Sababaraha kali ibadah haji ge henteu disebat haji nate. Sabab ari haji mah hartosna datang. Da ari di Mekah mah bahasana bahasa Arab, lamun nyebut haji teh berarti datang gitu. Jadi haji berarti datang, ti mana mang datang, tak kitu lamun di Sunda mah ya. Ngan urang mah teu ngarti we gitu nya, teu ngarti tuh. Jiga ustad, tah ustad teh di urang mah pikeun guru anu ngaguruan di madrasah atawa masjid ya. Padahal ari ustad teh hartosna guru, rek guru matematika, guru bahasa Indonesia, rek guru SD, guru agama, guru TK, guru PAUD, namina teh sami. Lamun pamegat ustad, lamun istri ustazah. Ari di urang mah ke guru sakola. Di mana Pak Ustad? Lain Ustad, ieu mah guru. Nah, padahal ari ustad teh guru, ngan ari guru mah bahasa Indonesia atawa Sunda ge bisa lah ya. Ari ustad mah bahasa Arab kitu hungkul bentenna teh. Sapertikeun Haji Batu Karut berarti anu datang ka Batu Karut kitu tah hartosna teh nya. Nah, di dieu arkanul haji toh selanya eta mah secara bahasa pirang-pirang rukun. Ari rukun teh anu kudu dipigawe bari hukumna teh teu meunang henteu, lamun teu dipigawe teh teu sah. Bandinganana rukun salat aya sabaraha? 17 anu umumnya, ulah ngebahas anu 16 atau 14 da urang bakal jadi rieut. Da teu biasa rukun salat mah aya sabaraha? 17. Eta nu 17 keur salat kudu dipigawe kabeh. Ulah aya nu dileungitkeun atawa diliwat. Lamun salah sahijina teu dipigawe maka salatna teu sah alias teu jadi. Ieu oge rukun haji. Pikeun jalma anu ibadah haji alias nu datang ka Mekah arek menyambut bulan Dzulhijjah nya da tanggal 10 teh praktekna mah sanajan ti dieuna bulan Syawal oge. Ta eta teh rukunna teu kenging dikantunkeun alias kudu dipidamel sadaya. Atuh lamun teh mah aya salah sahijina anu kaliwat maka wajib dikodoan. Dul teuing kodo salatnya bisa langsung harita. Ya kodo ibadah haji kudu nungguan tahun hareup bari cantang tuh bisa berangkat, kudu nungguan deui sekian tahun. Ta ieu ge dina ibadah haji ge aya rukun haji, aya wajib haji bahasana teh. Aya rukun haji, aya wajib haji. Naon bentenna? Rukun haji mah sama sakali teu bisa digantian kuna naon, sah jeung teu sahna ibadah haji tergantung aya jeung teu ayana rukun haji anu eta nya. Benten sareng wajib haji. Ari wajib haji mah dina teu dipigawena bisa digantian ku dam. Ari dam teh denda, gampang nama dam teh domba we nya. Bisa digantian ku domba, itulah gampang nama. Ta ayeuna di dieu bade nyarioskeun rukun haji heula. Nah, ayeuna rukun haji berarti pokok anu dipidamel nalika midamel ibadah haji. Wa arkanul haji khamsatun. Rukun haji teh sadayana aya 5. Salitnya berarti migawe ibadah haji nu sakitu poena 40 poe minimalna nu dipigawena mah sabaraha? 5 rukunna mah. Wah beuting sapoe ge beresnya. Kumaha eta nu 38 poe?
rukun haji teh sadayana aya 5 ya, bisi disangki ibadah haji teh hese gitu. Wong cobaan heula ya. Sebatan awaluha al ihramu, nomor kahiji rukun haji teh nyaeta ihram. Ari ihram teh urang mah masyhurna jeung lawon. Kain naon eta? Kain ihram ari nu ieu boeh, padahal mirip-miripnya. Ngan ihram nu beredar ka urang mah sok mirip-mirip lawon anduk hotelnya. Naon teh lah kamui bodas gitu tah. Dalamun make kain background mah urang bisa-bisa morosotnya. Lesang ta. Ari ihram teh naon atuh ihram teh? Wa huwa niatud dukhuli fin nusuki, niat asup dina ibadah haji. Engke runtuyan praktekna wangsakan tenannya ayeuna mah da kakara permulaan. Jadi pas rek migawe ibadah haji teh aya nu dingaranan ihram. Naon nu kudu dipersiapkeunana? Hiji pakaian, berarti urang teh kudu geus ngangge kain ihram, lawon ihram. Lamun pameget mah jiga samping ngan dibuntelkeun di handap hiji dijieun sarungnya. Dijieun sarung teh pedah we ditulak tali nya, dah teu nyambung eta teh lawon jiga samping. Nu kadua disangsangkeun ka mana? Tah ka dieu kana hanapeun kelek jeung kana luhureun tak-tak engke dipayun aya pembahasanana nya. Bisi ibadah haji usum tiris tapi datara tiris di Mekah mah nya. Can kacaritakeun harudang we anu aya teh. Bisi dikungkuyungkeun tah engke cara ngangge kain ihram dipayun aya nya. Sabada ngangge kain ihram tuluy urang teh nganiatan ibadah haji ya. Niatna teh labbaikallahumma hajjan wa ahramtu bihi lamun ku bahasa Arab. Mun ku bahasa Sunda mah niat abdi midamel ibadah haji wa ahramtu bihi sareng ihramna. Bisi hese keneh dina hate we asal boga tujuan rek ibadah haji eta ge janten niatnya. Eka mana ibadah haji, tah berarti tujuan eta teh niat. Biasana sok dipandu ya. Niat ihram. Niat ihram ge henteu bisa sagawayah di mana bae. Tapi niat ihram teh di miqat. Seueur istilah-istilah hilap teh nyenak sepidolnya. Kan enjing lah sugan aya keneh umurna. Niat ihram teh di miqat. Naon ari miqat teh? Ari miqat teh aya 2. Hiji aya miqat zamani, 2 aya miqat makani. Kieu heula atunya. Pang-pang nama bisi henteu katangkep. Bisi ngahulang les we nya. Ari miqat teh aya 2 heula. Ceuk tadi niat ihram teh di miqat nya. Miqat teh batasan atuh ceuk urang mah. Yang dasar di Arab we bahasana ge bahasa naon? Bahasa Arab. Niat ihram teh kudu di miqat. Miqat teh batasan ceuk urang mah. Ngan miqat kabagi 2, hiji aya miqat zamani, 2 aya miqat makani. Miqat zamani zaman ari zaman teh waktu nya. Ari makani teh tempat lain dahar. Jadi batasan teh aya batasan waktu, aya batasan tempat. Waktu na nganiatan ihram teh ti mimiti bulan Syawal dugi ka kaping 10 bulan Dzulhijjah atau haji. Tergantung pemberangkatanana ti dieu. Kan aya nu sok berangkatna teh bulan Syawal, aya bulan Hapit,
aya oge nu bulan haji anu terehnya tergantung nyanak hajina haji naon mun di urang mah aya haji ifrad aya haji kiron aya haji tamattu ya. Ifrad terkenalna berat ya, berat teh dalila ngangge kain ihramna. Kiron sedeng ya. Aya deui tamattu, ari tamattu teh ngeuneunahan. Pangna ngeuneunahan teh sabab praktek ibadah haji nama engke tanggal 8 atawa 10 bulan haji. Sanajan ti dieu berangkatna bulan Syawal berarti Syawal, Hapit, awal haji saeutik. Ta eta teh keur nu ngebluk mah di dituna teh pake jalan-jalan, pake wisata, balanja, numpak onta jeung nu sejena sabab setarna mah engke bulan haji tanggal 8. Lamun hajina tamattu nya. Ari tamattu teh ngeuneunahan nya hartina teh engke haji tamattu mah aya kewajiban mayar dam, mayar domba nya. Biasana anu rek hajina haji tamattu mah geus disiapkeun ku pembimbing teh dipupul duit jang mayar dombana. Jang mayar dombana disiapkeun supaya ibadahna ringan gitu nya. Ibadahna ringan. Gede mana ganjaranana? Jelas, gede nu mana? Anu beratnya. Anu berat di dia bulan Syawal langsung niat ihram make kain ihram mah make kain atuh 2 bulan rek teu haredang kumaha urang nya harudang. Sanajan nu kabayang tiris eta mun keur sare kumaha borosot meureun lamun motah. Tah jadi ihram teh waktuna teh ti bulan Syawal dugi ka kaping 10 haji ya, bulan haji Zulhijjah. Nu kadua aya mikot makani tempat tanu bade diangge di dieu bahwa nganiatan ihram teh ti mikot. Mikotna mikot makani. Tempat nganiatan ihram teh aya 5. Tergantung urang ti beulah mana jebulna. Engke dipayun dina masalah mikotnya pembahasanana. Mikot teh aya Zulhulaifah namina teh aya Yulamlam, aya Zatu Irkin, aya Qarnul Manazil. Naon hiji deui anu can kasebut lamun di Sunda mah di dieu batasanana teh aya Cikamuning, aya Ciguha, aya Cibayongbong. Tah jiga kitu nya ngan kulantaran di ditu mah negara Arab jadi ngangaranan oge ku Arab. Bir Ali teh Zulhulaifah, Bir Ali teh Birun Ali, pedah di dinya aya sumur. Baheula Bir Ali ku urang Arab mah nyebutna ge lain Bir Ali, Berle eta lamun sok ningali dina video nya jiga nama aslina ge kitu eta. Urang datang ti mana ieu? Ti arah Indonesia, ulah ti arah Cineam ya. Padahal geus jadi negara ka ditu mah. Datang ti arah Indonesia maka diperkirakeun anu pangheulana kaliwatan sabada bandara King Abdul Aziz teh nyaeta Yulamlam. Urang ge teu hafal Yulamlam teh beulah mana. Tangke wang gambarnya di mana posisina Bir Ali, di mana posisina Yulamlam sehingga bakal kaharti urang di Indonesia teh. Contoh di dia teh Ka'bah nya Mekah. Tadi dia teh Yulamlam, Zulhulaifah, Zatu Irkin. Contohna urang datang ti dieu ti Indonesia mendarat atuh pangdegeutna teh bakal ka Yulamlam moal mungkin nguir heula ka dieu. Jahat ongkos masalah namanya. Itu sapertoskeun kitu, eta sapertoskeun kitu. Jadi urang datang ka mana ka Mekah tuluy asup ka Yulamlam di dinya nganiatan ihram ya. Nganiatan haji, nganiatan ihram. Biasana Yulamlam teh lain berarti kieu nya. Kumpul. Sok niat henteu kitu.
da kulantaran yulam-lam teh posisina urang teh keur dina mobil, keur dina bus nya. Bus lagi aya nu sok satingkat, aya nu ngangge 2 tingkat, bari gancang keur maju. Keur maju. Tuluy we cek pembimbing teh. Sekarang kita sudah ada di area yulam-lam. Silahkan niat. Biasanya sok dibimbingnya nawaitu atawa labbaik Allahumma hajjan wa ahramtu bihi. Tah biasana sok dibimbingnya atawa labbaik Allahumma umrotan lamun umroh wa ahramtu biha. Atawa nawaitu umrotan wa ahramtu biha lamun umroh. Lamun haji mah nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Eta bahasa Arabna. Da intina mah sanes lapad eta na, tapi pamaksudan dina hate. Biasana keur dina mobil tah. Titah nganiatan teh ya. Mantak lamun anu sare eta bakal kaliwat niatna kudu balik deui ka dinya. Kanin jauhnya. Biasana mah sok dihudangkeun lamun aya nu sare teh. Lebar masalah nama. Tah hiji nganiatan ihram berarti posisina ieu na mobil teh geus disaralin ya, geus disaralin. Kain ihramna lamun lalaki 2 lapis, lamun awewe mah tutup orat kajaba wajah sareng dampal panangan. Nganiatan ihram di perbatasan cek urang mah di mikot teh hiji, teh berarti lamun nu teu nganiatan ihram teh ibadah haji atawa ihramna teu jadi ya. Mata kade didinya ulah nundutan ya. Oh sok tunduh gitu keur di Mekah sok tunduh mana mobil. Oh henteu cenah tenang berarti mulai kaliwat ya. Aman. Pedah ari dina mobil cenah masuk nundutan nih. Duka pedah laun mobilna hiji niatnya ti ihram. Naon niat ihram di mikot atawa di perbatasan. Kunaon kitu lamun teu niat teu jadi ibadah hajina kapan? Innamal a'malu binniat. Jadina amal-amalan teh tergantung niatna. Ari ngaguluyur mah ieu teh ujug-ujug nepi weh ka Masjidil Haram. Kela-kelapan tadi orang can niat. Wayahna kudu balik deui. Mangkaning mobilna beda jeung di urang, bisa kiri. Jika angkotnya di ditu mah henteu hese. Dina bisa nage urang teu bisa bahasa Arab gitu. Hese. Iji wala yustaratu niyatul fardiyah wa sumiyatil kaniyat ihroman. Tos. 2 ya. Engke masalah mikot zamani, mikot makanina di payun. Wasaniha. Oh aya nami-nami mikot di dieu ge padahal mah nya. Nomor kadua rukun ibadah haji teh nyaeta wukuf di tanah Arafah cik urang mah padang Arafah. Ari padang teh pelataran, ari Arafah teh nami Arafah. Mun di urang mah nu kabayang teh jiga leuweung dungus, lamun di Cimanar, lamun di dieu tempat anu rada muncugug teh di mana? Pangangonan. Naonnya di dieu mah? Di mana? Pangangonan? Tah eta nya. Naon ari wukuf teh? Ari wukuf teh cicing, wakaf, wukuf, cicing di tanah Arafah. Maksud cicing teh ayil huduri bijuz'in min ardi Arafatin wa ingkana maron pitolabi abikin wa nahwihi. Ayeuna ganti Arafahna kunaon atuh ku madrasahnya. Cicing di madrasah supaya kaharti.
Maksud cicing di madrasah teh lain berarti cicing teh cicing weh salila-lila henteu. Pangsa alitna cicing teh wa ing kana maron sanajan cicing nate bari liwat. Berarti asalkeun pernah nincak ka eta tempat disebutna cicing. Di dieu mah dicontohan wa ingkana maron pitolabi abikin sanajan ngaliwat keur neangan abid anu kabur. Mun di urang mah sanajan keur neangan ucing contona nya. Ucing asup ka madrasah lumpat tatina panto kana janela diudag ku urang teh tah ku ngudagna urang suku urang pernah nincak madrasah eta teh tos dianggap cicing. Tak berarti di Padang Arafah ge asalkeun suku urang pernah nincak ka Padang Arafah ka tanah Arafah daya ieu batasna nya ulah hese-hese aduh belah mana tanah Arafah teh babari di ditu mah aya batasnya. Lamun di urang mah batasna teh anu gampang kaharti mah jiga lakban polisi ning garis polisi terang teu nu warna koneng nya naon terang tah kitu atawa jiga lapang Agustusan sok kurapia gigirna tah aya batasna. Di ditu mah pager nya kurapia mah bisa aya nu metot da tentuna. Asalkeun kantos nincak ka eta tanah maka tos dianggap wukuf sanajan sakedeung nya. Di dieu aya mu'dhamu arkanih arfa wa yustaratu kaunul huduri biha baina zawali yaumi tasi'idil hijjah wa qabla fajri yaumin nahri. Iraha waktuna sabada lohor tanggal 8 bulan haji. Berarti naon? Yaumi tasi'i teh tanggal 8 bulan haji sabada lohor. Nepi ka iraha? Nepi ka tanggal 10 memeh pajar. Berarti tanggal 8 ti lohor asar maghrib isya tuluy peuting tah ulah kasubuhan. Berarti waktu cicing di dinya teh bebas rek tas lohor rek tas asar asalkeun ulah memeh lohor tanggal 8 jeung ulah tas subuh tanggal 10. Mun di urang mah keur naon eta teh peuting-peuting teh keur takbirnya malam tanggal 10 teh ta di ditu mah wukuf nya. Cicing maksud cicing teh asalkeun pernah nincak atawa ngaliwat kana eta tempat anu waktuna tiba da zuhur tanggal 8 nepi ka memeh subuh tanggal 10. Wa ayyakuna ba'da niyati dukhuli fin nusuk bil qol wa syartu ajza'il wukuf ayyakuna waqib ahlan lil ibadah walau dakhala arafatin qabla waqtil wukuf wa nama hatta kharajal waqtu ajza'ahu. Oh berarti ieu mah kieu ye. Contoh kan ceuk tadi wukuf teh kudu tiba da lohor pas datang ka dinya teh jam 11 berarti can asup waktu ieu. Datang jam 11 tuluy nyieun tenda atawa nyewa lamun aya namanya nyewa tenda tuluy we sare tibra eueuh nu ngageuingkeun duka kumaha nya meureun zaman baheula mah ari ayeuna mah piraku teh digubrak-gubrak sare ti memeh lohor berarti can asup waktu wukuf hudang-hudang tas subuh poe isuk berarti mimiti sare waktu wukuf can asup pas nyaring waktu wukuf geus beak nya da geus poe isukna berarti keur waktu wukuf teh urang teh kumaha sare sanajan dipake sare bari teu inget mimiti jeung tungtungna waktu wukuf eta teh cukup nya lain teh jadi cukup da anu jadi rukunna oge wukufna cicingna rek sare, rek bari dahar, rek bari ngopi nya. Zaman ayeuna mah meureun ningali dina gambar
aya nu ngaropi bari wukuf teh nya, aya nu ngaloprek HP, aya nu popotoan keur wukuf teh. Da aya mah geus meunang teh nya. Nu penting mah naon? Cicing. Jiga ngaji ka madrasah we poe Jumaah, aya nu ngabandungan, aya nu ngobrol, aya nu itu ieu. Tapi disebutna naon? Ngaji nya tah. Kitu wukuf oge. Tos. 2 tawukuf. 3 wasalisuha nomor katiluna teh nyaeta at-tawafu bil baiti, tawaf di Baitullah, tawaf ngurilingan Ka'bah, tawaf ifadah namina tehnya dina ibadah haji mah. Ari tawaf teh ngurilingan Ka'bah ngamimitianana ti mana tina Hajar Aswad nya. Hajar Aswad teh pos naon? Ai hajar teh naon? Batu, ari aswad teh hideung. Posisi Hajar Aswad teh aya di juru Ka'bah, gigireun panto Ka'bah. Da cenah urang mah tara loak lieur di ditu ge. Duka aya pantoan, duka eueuh. Tapi panto Ka'bah teh kan ageung nya. Ningali dina gambar mah. Nah, di juruna teh aya Hajar Aswad, aya batu hideung, tas setarna teh ti dinya. Bari posisi Hajar Aswad teh kudu aya beulah manaeun urang. Beulah kenca. Kade bisi ngurilingna beda jeung baturnya. Engke jadi papanggih di jalan. Posisi Ka'bah teh salawasna kudu beulah kenca. Urang teh kudu ngajaga kana awak urang teh mantak kudu fisikna kuat oge, sabab keur tawaf teh pas sedek-sedek, lamun keur sedek nya, lamun teu keur sedek mah logor we meureun ngan biasa rata-rata keur sedek wae, ari lain akhir Ramadan mah nya. Pas sedek-sedek itu ulah ngagilir lamun di dieu Ka'bah teh nya. Kudu naon? Si punuk urang teh ka dieu teh mun dilempengkeun teh kana Ka'bah, sahingga lamun ngagilir sanajan kasuntrungkeun batur, suntrung aduh atawa kumaha we nya ngagilir eta teh naon? Kurilingan nu eta teu diitung nya. Lamun muir 7 kali teh berarti kurilingan eta mah teu diitung. Kumaha yeuh kakara 4 langkah tina ngamimitian teh kakara ge 4 langkah geus kabalikeun ku batur. Nah meunang teu mundur deui kakara ge 4 langkah teu meunang, tapi kudu nguriling heula ngan kurilingan eta henteu diitung. Bisi ieu mah bisi aya nu kasuntrungkeun ya. Tapi da moal meureun nya piraku keur ibadah kitu heureui. Ngan bisi kasuntrungkeun wayahna kurilingan eta henteu dietang ya. Kuriling sakali, 2 kali, 3 kali, dugi ka 7 kali. Tangke dipayun aya pembahasan kumaha lamun poho ieu teh 7 genep, maka nu dicanak genep. Genep 8 moal mungkin. Piraku. Tos eta tawaf nomor katilu. 4 mana 4 teh? Nomor kaopatnya eta sa'i. Ari sa'i teh sa'yun gampang nama lempang ngan rada gancang. Naon ngaranna? Ari gancang mah lumpat, ari laun mah lempang. Lamun antara lempang jeung lumpat naon namina? Nyik cerignya anjing teh naon? Nyik cerig. Kan kewang contohannya nyik cerignya jika keur lomba naon atuh. Tapi henteu dina sakabehna ya. Sa'i anggap we sa'i teh leumpang heula nya. Lempang ti Bukit Sopa ka Bukit Marwah. Bukit Sopa ka Bukit Marwah ayeuna mah bisa dina terowongan ge nya. Bukit Sopa anggap we di dieu nya, engke memeh digambar. Tah di dieu atuh laluhur-luhur teuing Sopa
Marwah. Berarti tinggal lempang 7 kali. Ngan maksud 7 kali teh sanes 7 pepe ya. Pepe teh pergi pulang pergi atau ya. Tapi 7 kali teh sakali 2 kali. Berarti pepe mah dianggapna sabaraha kali? 2 kali. Berarti sakali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tah, lempang ti Bukit Sopa ka Bukit Marwah. Ti Gunung Payung ka Gunung Pangajar jauh teh namanya da deukeut atuh. Bari di tengah atau di tengah teh saenggeus mimiti aya anu lempangna teh kudu rada gancang disebut lempang kicik teh nya nyicrik nya engke dipayun aya dina bab sa'i nya. Ngan kahade ti Sopa ka Marwah teh kedah bener-bener dugi aya nu batasan dugina teh asalkeun nyekel kana pager eta nepi cenah tah kumaha we kumaha petunjuk di ditu nya. Ngan ulah saeutik deui ngan batur geus baralik deui tinggalin buru-buru nyusul teu kenging wayahna kedah didugikeun sabab engke mah bakal nyusulkeun nya bakal jadi lila lamun teu ditepikeun teh. Jika nu pawe ning batasan nepi ka dieu nu panggalana mah nepi anu terakhir mah di mana we mengkolna teh tah jika kitu nya bisi teu kenging eta teh teu sah sa'i. Nah jadi sa'i teh mapah atawa nyicrignya ti Bukit Sopa ka Bukit Marwah 7 kali mapah biasa ngan di tengah di cirian aya anu kudu rada gancang. Eta nomor ka-4 nya. Nomor ka-5 nomor sabaraha tawa bieu teh nomor ka-4 nomor ka-5 nya eta wa khamisuha wal halqu tahallul ya. Ari tahallul teh dicukur atawa digunting ya. Sakumaha cenah diguntingna dicukurna minimal 3 lembar ya. Dijenggut aja 3 lembar. Tapi da anger kudu mayarnya mahal mayarna teh mending dibotak we amih wani. Jadi gunting pameget aya pada malna istri oge aya pada malna atawa ku sesama jamaah ge biasa nama tiasa lamun teu nuju ketat gitu. Tiasa ku balad oge minimal 3 lembar maksimal nama bebas ya masing dugi ka botak oge. Ngan ari istri mah teu kenging pami istri tahallulna dugi ka botak keur mah ngaganggu kana kasehatannya teu kenging tah. Terehnya tereh sakitu berarti ihram ti miqat wukuf di Arafah nanti tadi teh tawaf ifadah tuluy sa'i tuluy tahallul tereh rukun haji teh migawe ibadah haji teh. Ngan di samping eta sajaba eta di samping eta teh aya nu disebat wajib haji. Ari wajib haji mah mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, tuluy aya deui nu dingaranan Jumratul Ula, wusta jeung Aqobah, aya deui terakhir teh tawaf wada. Ari wada teh perpisahan. Tawaf wada. Urang mah teu purun pan geus tadi ge tawafnya. Nya mangga-mangga wae ngan kudu mayar naon? Mayar domba, mayar dam. Terakhir aya tahallul sani. Jadi dicukurna teh 2 kali. Da tangtuna oge aya ieu pembimbingna ari di zaman ayeuna mah. Ngan santeuna ari nu can kantos ngaos mah bakal pungak pinguk puguh-puguh tawaf teh mimitina ti Hajar Aswad da tinggalun belah tukangnya tungtungna niat tawafna teu sesuai sareng aturan puguh-puguh sa'i teh kedah dugi pisan
ari ieu saeutik deui jadi teu sah saina puguh-puguh naon tadi teh wukuf di arpah teh ba'da lohor ari ieu kalah ka meme lohor atawa isukna kasubuhannya terjadi eta oge sami tabilih kitu. Jadi henteu setiap naon henteu setiap ibadah haji teh sesuai gitu da terkadang ari nu teu terang mah atawa henteu pati ngabandungan dina manasikna eta teh sok mahiwal mantak urang sok ngadua nih mudah-mudahan janten haji anu mabrur anu makbulnya anu ditampi minimal sah ya, minimal sah titik terus Isa Can Isa Ela atuh wahia illal wukufa arkanun lil umroh walihadal arkan furudun wa surutun salid deui atuh anu neme disebatan wahia teh nu neme disebatan berarti nu 5 teh nya ti mimiti naon ihram ti miqat tawaf tuluy sa'i wukuf tahallul ieu teh jadi rukun umroh illal wukufa ya. Jadi rukun umroh kajaba wukuf di arpah berarti nuju umroh mah teu aya naon teu aya wukuf eta bentena teh ari ibadah haji mah tambihna teh wukuf ari dina umroh mah teu aya wukuf nu sanesna mah sami ya sami berarti ngan opatnya umroh mangan opat ihram tawaf sa'i tahallul wah beki pendeknya beres aja ente tah eta nya matak sakali angkate aya anu 5 kali umroh kengingna teh aya nu 10 kali umroh tergantung waktos lami jeung teu lami plus rajin jeung teu rajina urang atawa rajin jeung teu rajina pembimbing dari urang mah diajak hayu meureun nya teu diajak cicing sanajan hayang oge da bisi nyasab Mareuman lampu wae bingung kan rek nitah ge kalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun pedah eta teh paranti nu maot walihadzal arkan furudun wa surutun masing-masing tina ieu rukun lamun dina haji aya 5 tadi lamun dina umroh aya 4 masing-masing nate ngagaduhan pardu ngagaduhan syarat jadi engke masing-masing tina rukun anu name disebatan teh praktekna kumaha syaratna kumaha supaya tiasa disebat sah da ari tadi mah kakara gemblenganana wungkul mun ihram teh ihram ti miqat lamun wukuf teh wukuf lamun tawaf teh tawaf lamun sa'i teh sa'i mun tahallul teh tahallul tangke dipayun sakadap deui aya pembahasan tina masing-masing rukun haji sareng rukun umroh panjangnya cek apeula we wallahu a'lam bissawab Rabbi infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina
tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan subhanallah.